Bismillahirrahmanirrahim. Ahaduha ari anu kahijina tina itu khomsatun eta ma perkara ay syai'un tegesna perkara khoroja anu kaluar itu ma min ahadis sabilaini tina salah sahijina palawangan dua ay min kubulil mutawadi tegesna tina kubulna jalma anu wudu al hayy anu hirup itu mutawadi al-wadihi anu jelas itu mutawadi walau min makharojil waladi sanajan kabuktosan itu makhoroja eta tina tempat kaluarna budak au ahadi dakaroeni atawa tina salah sahijina dakar dua ya bulu anu kiih itu mutawadi bihima kalawan itu dakaroen au ahadi parjaini atawa tina salah sahiji parjina dua tabulu anu kiih itu mutawadi bi ahadihima kalawan salah sahijina itu parjain watahidu sareng head itu mutawadi bil uhro kalawan parji anu sejen pain bala mangkalamun kiih itu mutawadi bi ahadihima kalawan salah sahijina itu parjain au hadot atawa head itu mutawadi bihi kalawan itu ahad pakot ngan sakikituna pakodih tuso mangkanya tadi tangtu kenaon al hukmu hukum bihi ka itu ahadihima amal muskilu anapon ari wandu anu muskil fa in khoroja mangka eta lamun kaluar naon al khoriju anu kaluar min parjaihi tina parji dua na itu muskil jami'an halna sakabehna bahwa mangka ari itu muskil eta muhdisun anu hadas wa in khoroja sareng lamun kaluar itu muskil min ahadihima tina salah sahijina itu parajaen fala nakdo mangka henteu batal eta maujud au min duburil mutawadiyata wa kaluar tina duburna jalma anu wudu al hayy anu hirup itu mutawadi sawaun sarua bae akana naha kabuktosan naon al khoriju anu kaluarna eta ainan dat am rihana tawa angin tohiron eta anu suci itu khorij am najsan atawa anu najis japantur anu garing au rotba am rotban atawa anu baseuh mutadan anu biasa kabaulin saperti kencai kiih aw nadiron atawa anu langka kadamin sapertikeun getih infasola anu pisah itu dam amla atawa henteu infasola qolilan tur anu saeutik am kasiron atawa anu seueur tau antur anu turut am karahan atawa dipaksa wal aslu sareng ari anu jadi dalilna fidalika dina itu ma khoroja eta qauluhu ta'ala dauhan Gusti Allah ta'ala au jaa atawa ngadatangan saha ahadun salah sahiji jalma mingkum anu tetep tiaranjeun kabeh minal goiti tina tempat ngising al ayata kudu nuluykeun anjeun kana ayat wal go itu sareng ari lapad al go itu eta maksud lapad eta al makanu tempat al mutmainnu anu tenang itu makan minal ardi anu tetep tina taneuh tukodo anu di cumponan fihi dina itu makan non al hajatu pangabutuh sumia dingaranan bihi kalawan itu goit naon al khoriju anu kaluar limuja wirotin karena nyandinganana wa hadisus sahihaini sareng hadis Bukhari Muslim annahu kana lapad annahu sa'nyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta qala ngadau Kangjeng Nabi pil madi dina masalah madi yagsilu halna ngumbah Kangjeng Nabi dzakarohu kana dzakarna Kangjeng Nabi wa yatawaddo sareng wudu Kangjeng Nabi wa fihi ma sareng eta tetep tina itu sahihain istaka ari lapad istaka unjukan ila nabi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha alladzi jalma yukhayyalu anu dicipta-cipta ilaihi ka itu ladi naon annahu sanyana itu ladi eta yajidu manggihan itu ladi asyai'a kana perkara fis sholati dina salat qala ngadau Kangjeng Nabi
layan soripu te budalan. Layan soripu ulah budalan itulah di hatta yasma'an nepi ka ngadenge itulah di sautan kana sora au yajida atau manggihan itulah di rihan kana angin. Wal murodu sareng ari anu dimaksud eta al ilmu apal bihurujihi kana kaluarna itu sawot. Lasam uhu lain ngadenge na itu saut walasam muhu sareng lain ngambe na itu rih. Walaisa sareng sanes naon al murodu dimaksud eta hasron nakidi ngawungkulkeun anu ngabatalkeun pisaut ti dina sora warihi sareng ambe. Bal napia ujubil wudu'i balik tangan napikeun kana ngawajibkeun wudu bisaki sabab mangmang pihuru jerih dina kaluarna angin. Wayu kosu sareng dikiaskeun bima kana perkara fil ayati anu tetep itu ma aya dina ayat wal ahbari sareng pirang-pirang hadis. Naon kulu khorijin lapad kulu khorijin ari saban-saban anu kaluar eta mimatina perkara dukiro anu dicaritakeun itu emak. Wa ilam tadfa sanajan tenolakhu kana itu khorij nan atau biatu watak kaawdin sapertikeun kai khoroja anu kaluar itu awad minal faraji tina paraji badaan dakhola dina sabada ngasupkeun nana itu awad fihi dina itu paraji. Tanbihun at-ta'biru ari ngabahasakeun bisa bilaeni karena lapat bisa bilaeni eta jaryun ngaberjalankeun alal ghalibi kana kebiasaan. Id lil mar'ati karena eta tetep milikna istri salah satu makhorijin ari tilu tempat keluar. Isnani ari dua eta min kubuliha tetep tina kubulna itu mar'ah. Wawahidun sareng ari anu hiji eta min duburiha tetep tina duburna itu mar'ah. Wali anahu sareng karena sanyana kalakuan sareng tingkah lau khuliku lamun didamel li rojuli pikeun lalaki naon dzakaroni dakar dua. Fa innahu mangka sanyana itu wudu eta yang takidu batal itu wudu bil khoriji ku sabab anu kaluar min kulin tina saban-saban sahiji min huma tina itu dakaroni kama sapertikeun perkara maro anu parantos kalangkung itu emak. Wa kada sarengnya kitu yan takidu lau khuliko lamun didamel lil mar'ati milikna istri naon parjani parji dua kama sapertikeun perkara dakaro anu nyaritakeun Imam Nawawi hu kana itu emak fil majmu'i dina kitab majmu'. Wa yustasna sareng diiwal min dalika tina itu khuruj naon khuruju mani sahsin kaluarna cai mani jalma nafsi tegasna dirina itu sahos al khoriji anu kaluar itu mani minhu itu sahos awalan dina mimitina kaan amna sapertikeun lamun bijil mani itu sahos bimujarodi nadrin kuungkul ningali awih tilamin atau aku ngimpi mumakinan halna anu netepkeun mak adahu kana biritna itu sahos atau kana tempat diukna itu sahos palayan takidu mangkan teu batal naon wudu wudu na itu sahos bidalika ku itu khurujul mani li annahu karana sanyana itu mani eta aujaba ngawajibkeun itu mani a'dhamal amroini kana panggede-gedena dua urusan. Wahwa sareng ari itu a'dham eta al ghuslu adus bihususi kalawan tangtuna itu mani pala yujibu mangkan teu ngawajibkeun itu khurujul mani adwana huma kana panghandap-handapna itu amroen. Wahwa sareng ari itu aduan eta al wudu bi umumihi kalawan ngumumanana itu wudu kazinal muhsoni sapertikeun jinah muhson lama aujaba dina samang-samang sangawajibkeun itu zinal muhson a'dhamal haddaini kana panggede-gede na duahan likaunihi karena kabuktosanana itu zina muhson eta zina muhsonin zina muhson eta zina muhsoni zina muhson. Fala yujibu mangkan teu ngawajibkeun itu zina muhson adua na huma kana panghandap-handapna itu hadaen likaunihi karena kabuktosanana itu zina muhson eta zina. Wa inna ma aujaba sareng pastina ngawajibkeun
hu kana itu wudu naon al haidu head wan nipasu sareng nipas ma'a ija bihima sarta ngawajib kenana itu head sareng nipas al gosla kana adus li annahuma karana sanyana itu head sareng nipas eta iyamna ani anu kacegah itu head sareng nipas sihatal wudu'i kana sahna wudu fala yujami ani mangkah teu ngumpulkeun itu head sareng nipas hu kana itu wudu bihilapi khurujil mani kalawan perbeda kaluar mani yasihu anusah ma'ahu sartana itu khurujul mani naon al wudu wudu bisurati salsil mani dina gambaran jalma anu lara mani payujami'u tuluy ngumpulkeun itu khurujul mani hu kana itu wudu amma maniyu goerihi anapun ari cai mani salianti itu sahos au maniyuhu atau cai mani na itu sahos ida ada di mana-mana keluar itu mani payan kudu mangka eta ngabatalkeun kana itu wudu naon khurujuhu kaluarna itu mani lipakdil illati karena teu ayana elat naam leres hurujul mani law waladat lamun ngalahirkeun mar'ah waladan kabudak japan halna garing inta kodok mangka batal naon wudu uha wuduna itu mar'ah li annal walada karena sanyana budak eta mun akidun anu ngabundel min maniha tina cai manina itu mar'ah wa mani goeriha sareng cai mani salianti itu mar'ah wa amma khuruju ba'dil waladi sareng anapun ari kaluar sapalihna budak faladi mangka ari kaol yadharu anu dohir itu ladi eta annaha sanyana itu mar'ah eta tu khayyaru dititah milih itu mar'ah bainal wudu'i antara wudu wal gusli sareng adus li annahu karena sanyana itu ba'dul walad eta yahtamilu narima pantes naon ayakuna kabuktosanana itu ba'dul walad eta min maniha tetep tina cai manina itu mar'ah pakot ngan sakikituna au min manihi atawa tina cai manina itu rojul pakot ngan sakikituna walawin sada wallahu alam bisawab.